Jadi jalan mana kan semuanya sama kan mah. Nyurna siap gerak cek orang teh. Belok kanan gerak. Mana yang si bengkok yang ciket itu ini ngeyek. Yo bengkok. Betul. Hah? Terus tangan gerak gitu mah. Kan otomatis kan kalau udah rentakan tangannya si cingket mah geser ngajol. Si bongkoknya mau mual nepi da manehna bongkok kelewatan. Kelewatan yang ia lurus, yang itu mah hiji we ke depan dia mah udah bongkok. Terus gitu baru diwirin. Maju jalan, bener si bongkok mah normal jalan dengan manehna bongkok. Si cingket kita ngajol. Eta cerita orang dagang tahu nih si Andi Barento. Tuh hirup kan. Oh, majikan nama berizinnya teh. Loba. Ceritana kitu nih David. Ai bayangkan orang ti bengkong Arif ya tatanya. Mulai ti ini nih. Turun manehna turun mobil dirinya. Manehna jalan gunung David. Orang jalan datar. Tapi nepi masaha ti heula nepina. Mana yang nunggu saya di Sigarji orang ke dia coba bayangkan itu. Saking pun jalanan ngajol gitu. Yo itu ingat jika itu eta benar si Andi benar. Jadi balik deh karena permasalahan teh ning Pi diomongkan tadi masalah perkawinan gitunya kumaha Pi? Oh si kodok yang si Bangkong bekicot mesti bahas tadi geus dibahas. Geus yang tadi. Ini masalah bekicot pilihnya tadi teh kumaha ceritana? Lamun dikawinkeun bekicot yang bangkong kumaha cara naik mah? Malam pertama nana. Iya. Bitnya kolot ayeuna anu teu gaul bitnya. Urang pengalaman Mas geus ka Banten, ka Tasik nya Mas, terus ka Garut kaliwat Cirebon. Oke heula. Studi banding. Oke heula. Kalau cerita masalah berpengalaman, iya pada masalah tadi teh balik deui. Mas mah da meureun pendatangnya. Datang ka dieu teh istilahna sebagai tamu. Aya tamu teh raja, tah urang dibere nyawa ya sebagai pribumi yang baik. Mas di Tasik mama saya aturan sapi ke modal. Ditindih kurang betul. Dia, hah? Ditindih kurang betul mah moal eleh moal. Sapi ke modal ditindihan kurang betul. Dijalan kieu Mas. Dijalan kieu. Iya. Alhamdulillah hirup kene geuningan. Hasil perkawinan antara sapi jeung rametuk. Sok bayangkeun sapi mah leuleus. Oh, anu teh yang molor nya. Sapi gede ge leuleus, rametuk lincah. Perpaduan jadi kieu hawana teh. Ari gaya-gaya budak ngora. Sapina ya kene. Kieu tah Mas. Jadi yang studi banding udang atuh imah sare we. Jadi yang studi banding Mas eta perkawinan jadi urang teh hayang budidaya kodok tapi jangan sampai merepotkan masyarakat. Nah, sementara kelemahan kodok teh ajol-ajolan. Resikonya gede, aleungitnya ari miara 1000 tinggal hiji. Hiji geuning ajol teu bisa ka mana. Cicing cuma sasana mah tah anu 889 leungit ngajol. Urang sebagai manusia yang berpendidikan, sekolah orang luhur, tamatan STGR, jadi lain SGM lain STGR orangnya dihitung-hitung, dipelajari secara ilmiah, dipikiran, terus masih ngayakeun penelitian yang bisa dikawinkeun antara kodok jeung bekicot. Sabab bekicot mah laun lempangna, ari kodok mah gancang ajolna. Lamun di alana pan kodok mah sapotong ya. Lamun jang konsumsi urang obat kuat, obat sehat, dan obat segala rupanya yang pengobatan di alam untuk tahun ku Mas tina pieu tah beuteuh kahandap tapi ka pimping handap tong kaget urang kawinkeun ieu ka handap kodok ieu ka luhur bekicot tah kos kieu umpatan kodok teh teu bisa ka mana kos kieu gede mah sareng kos kieu we teu pusing mana-mana kieu kitu mah ari kodok mah para balik leungit sebangsa anu kitu simeutnya. Ari bekicot mah pada mata daun kayu. Sabang saning daunan we ada daunan kayu. Jadi urang tadi na parabna urang campurkeun. Urang aya daun. Naon we daunan? Daunan hayang alus mah
daun kahitutan. Daun ceri. Sabab daun ceri mengandung getih, ari getih kan sapreungit. Urang sopak ceri munding, kiplik-kiplik nyamper gentar leungit teh. Parabkan hasilna kieu Mas. Kieu yakin. Iya tah. Iya hasilnya Hasilnya mah molor we jadi. Iya hasilnya teh benar mau ditasik teh. Bekicot. Iya Jangan si kodok. Kieu. Kumaha mah kitu lah Mas. Jang usaha orang ke depan gitu lah ya. Emeh orang istilah nama rada aya berkembang. Urang taekeun martabat RT 5 teh jadi kampung anu Pasir sisir. berdikari teh sabang saning usaha teh di tengah ngandalkeun batur gitu. Nyiptakeun. Jadi orang Mas tadi lompatnya kan tadi teh kelas sampingan Mas eta mah. Dijen sampingan we kana bangunan sampingan eta mah. Da usah asli supaya orang nganggur. Jadi lamun ditanya usaha maneh naon? Nganggur. Ini kena bangunan sampingan Pak, teman yang tambah-tambah. Jeung biaya nganggur. Yang modal kieu tah. Nah, gitu Mas. Pokoknya mah gitulah. Yang penting Mas percaya tuh orang sekolah jurusan luhur? Percaya. Mas. Batur Mas sekolah ya sekolah cenah Mas Senin ka Sabtu. Urang mah jeung si ieu Mas sekolah Sabtu Minggu hungkul. Bari jeung Sabtu mah setengah hari. Minggu setengah paeh. Dagang tutupan Sabtu. Jadi urang Sabtu teh asup ke jam 7 ka jam 8. Jam 8 istirahat lah ada sekolah kudu ngopi Mas. Ngopi. Asup deui ta jam 8, balik jam 12. Saya sana Minggu ditombokeun. Jadi antara sekolah ti Senin nepi ka poe Jumaah teh ditombokeun kana poe Minggu. Jadi sekolah teh Sabtu setengah hari, Minggu setengah modal. Teu buku jamna. Alhamdulillah atuh gitu. Sekolah luhur Mas, tempo atuh awak mah deui kieu. Gede bucit beuteungna heuh. Atuh. Sakieu teh cacak pagawean sapopoena nganggur. Bayangkeun lamun gawe. Bayangkeun mah teh urang boga perusahaan. Budak murah RT 5 teriungkeun Mas. Senang ngalareungit yang para kodok tadi teh ya. Kolot gawekeun da kolot mah atuh kolot nantong jang usaha Mas. Jang lompat ngapan geus hese geus. Tapi dah perlu bernyatu Mas cek barang tuang mah. Tong heuh atuh Mas meuli jiga awak serem. Santai-santai. Udah Mas sekolahnya ilmu lebih sekolah didinya mah pada urang mah teh di bawah didinya meureun. Biar balik ke masalah heula emang beres ya. Oh, urang senang ngaladang daunan. Udah pola senang ngaleungit. Pan leungit meh saya ditewakna, udah pola mah lincah, sendiri berik antepkeun. Jadi RT 5 teh baik anak muda maupun orang tua ada kegiatannya, benar. Hasilna ulah beunghar duaan Mas. Urang bagi rata. Hasilna teh engke teh bagi rata we gitu. Nah, ieu cara ngabagi Mas ya. Urang jelema pinter. Ya. Mas, maaf ya Mas. Mas, bae lah awak badag beungeut serem, angga gede. Pinter kena ieu nya. Ieu Mas. 100%. Dege keunang. 100% Mas. Jang masyarakat bagikeun Mas, bagikeun ya jang masyarakat. Kembalilah 40%. Saya sana 60%. 60% supaya keadilan Mas. 50 jang urang, 10 jang Mas. Ilmu Mas tuh mahal. Ilmu mahal, memang pan adil. Mahal. Nah, akibat sekolah teh model kieu. Model kitu tah. Model kieu sekolah. Ieu sekolah beda tuh lincah. Udah keur nya. Sakieu nganggur. Udah, sedangkan 60% kebagian 60% teh ka urang 10%. Urang 50. 50%. Adil Pak. Mah adil eta mah benar-benar adil. Teu adil kumaha da gede di dinya. Sekolah tinggi di dinya. Masa perlu ngomong sok boga ide tuh. Selain mentakan mah jadi urang ngitungna kieu ya sebagai jelema pinter ya. Urang sebagai jelema pinter carita. Jadi karena otakna pinter karena ilmunya jago, nipu lagi jago. Tapi urang yakin ka Mas mah nipu udah serem atuh si Mas. Urang teu wani Mas. Nah, itu Mas cek urang Masnya. Sok we lempeng geus urang bebas kolot mah bebas atuh. Bebas Kolot mah lamun sila mode kieu teh Mas kakuatan 5 menit. Beda jeung budak ngora da urang mah ngora keneh. Yang ngora keneh nya pinter, berilmu, jago ngomong, sagaluping jago we. Walaupun bebeungetan teh sabaraha karismatik. Balik deui kana masalah. Nya. Tah, sok we lempengkeun sakuna lempengkeun. Tah coba kitu. Jadi ku urang geus diutak-atur, dirancang, dituliskeun segala rupana teknik dina perencanaan usaha teh kitu. Parat ti mimiti rencana tina miarana Mas nepi ka rencana di hasilna. Nah, Eta urang mah da jelemana bijak.
bijak, baik hati, tidak sombong, masnya. Licik deh nya. Ayam licik mas gitu teh. Jadi mah pintar lu bahkan licik. Itu lah mun licik mah pintar. Tah, gitu. Jadi tina 100% teh masyarakat nu neangan para jeung ngurus 40 biaya kerja. 50 sasana ye. 50 jang urang. Atuh ieu lah besi mas nyebutkeun teh adil mah. Urang 10. Tah, mas 10 adil pan. Adil. Anu 40 na mayar ilmu urang. Menang sakola mah. Saruruha keneh dan mah kesininya. Mas beda mas. Ilmu mah beda. Urang ge sebagai jelema pintar kitu. Heula atuh bikin heula ya 140 jang pegawai 10 jang emas 10 jang urang 40 jang bayar ilmu urang adil kan tah disebutna adil Disebutkan teh adil kieu. adil kumaha Tah, yang 40% ke masyarakat ke budak yang neangan anu segala macam. Hah? Yang 10% ka urang, hah? Yang 10% ka dinya, manya yang 20% bayar ilmu. 40 40% bayar ilmu. Ay, jadi didinya dibayar ilmu, Ya, yang pendengarnya saha coba. kela maaf ya mas ayo dina ilmu kudu dihargai mas dina ngomong beda tuh di jelema berilmu nyelocos we lancar yang mas mah ngomong ge salah wae tadinya lain mau jadi 20 ngomong teh tak eta mas 10% tah tina nu 60 ya mas 10% urang 10% nu 40 urang sodakohkeun setuju teu Setuju kena gitu mah. urang sodakohkeun Dah salah tuh sedekah kayak iya mas Oh, benar. Sedekah itu kan karena ente yang wawasannya tinggi, loba ilmunya. Nah, berarti eta mah setuju kan ini. Kaharti ku urang. Jadi orang mah sebenarnya permintaan 40 ya maaf ya. Dia mah nepi ka aya aturan. Si eta mah gede, cenah gede. Dia 50. Teu, urang mah 10, 40 tuh. Eta mah sodako. Sodako teh kanu miskin, jeung kanu ilmu. Ilmu. Hah? Butuheun. Yakin tuh butuh pisan udah. Yakin kana duit mah. Ulah sare bae. Si mah tong dibere. Tok Sare. ulah. Bere duit we setengah. Nges teu adil keneh. Lamun kitu mah walaupun maneh sare mah pan-pannya ngikut diuk jeung urang mana nunggu urang yang ngobrol. Jadi kieu Minimal mah 5% lah. Tah 5% mah uang denger. Uang denger. Mah sare, ngadengin henteu nempuh henteu naon henteu. Sabaraha Uang sare we kudu di setengah. Nah gitu Mas. Jadi Mas namun ngobrol jeung urang sebagai orang berilmu, ieu berilmu nya. Kudu aya hasilna nya. Tadi bang ngobrol loba anu hasil nanya. Oh, hasil ngobrol jeung mama aya nya. Aya 10%. Masa depan teh nya tidak ketemu tidak wajah lagi bergeriar-geriar, tidak bercahaya. Yakin masa depan cerah. Nah, Nges aya itu jatahna mah tanya ku batur. Hei Mas, usaha naon ayeuna? Pengusaha. Pengusaha naon? Kodok. Wah, namanya pengusaha kodok. Tinggal itu ka bumi. Tuh bari jeung nu batur ge nya. Bisi tempat tinggal di bumi teh rumah, Mas. Harga kodok sakilona teh bersihna lamun diekspor 200.000 Mas. Per kilo Mas. Bayangkeun lamun penghasilan urang tina sehari sakintal 100 kilo. Kalikeun 3.000 kali 100 bisa teh kalikeun teu pan aduh 30 juta Mas sapoe tak bayangkeun sakitu lobana nya urang pan luar gunung urang berdayakeun lamun penghasilan urang sapoe 1 ton 1000 kilo kali 200.000 sabaraha coba 200 juta tadi digalakan lain 200 juta sapoe 200 juta Mas hayang naon di dinya Mas sok dahar entong hayam entong daging kandang hayam jeung kandang dagingnya urang bisa dibeli di pasar urang gidi ke pasar ya cerita urang boga duit geus hasil geus beungar ieu duaan mereka si ajakan tong ajakan atuh malah ajakan atuh tadi ajakan jadi ka Cibadak urang meuli daging ceuk nu boga teh cek urang sabaraha ayeuna 120.000 per kilo cek urang teh duh maaf urang loba duit urang dibeli 1 juta sakilo kan karunya atuh yakin dah sodako atuh beli bayar 1 juta sakilo ngambek nah 1 juta sakilo udah biasa 120 bae we atuh mah urang bebasna pada urang boga duit mun beungar kudu kitu kan aya mah urang tuang supirnya banyak keur mobil idi ke mobil urang sia ngambek bae naon urang turun geus tong mobil tah dibret 1 juta bayar Mas duruk Mas rawas mah ngadi duit gedenya
Yakin atuh Mas mah terus putar nona bara hiji. Teuing nya. Teuing. Pasti. Udah kieu mah nya nona. Urang mah rek 1 miliar 1 triliun. Nyaho nona. Mas mah terus juta. Teu nyaho nona nya. Yakin atuh urangnya. Udah kieu mah. Dan emang kumaha nya meruntuin orang segitu banyak kan mah teu ngarti orang mah seberapa. Jangan pintar. Jadi dina obrolan ieu urang saya ye nya kendaraan, rencana usaha aya, pigawena aya, tempatna urang Gunung Walat urang. Bongkar we urang nyewa bego 10 mah. Ratakeun jeung kulah Gunung Walat teh. Gawekeun ka masyarakatnya selama cuel bayar gaji. Dina masalahna urang buat kelemahan, Mas. Mas mah lebih pengalamannya dan istilahna mah geus jauh lah menggambah dunia ieu. Rencana aya, proposal geus siap. Tempat aya, pi usahaeuna hade, pi duitna gede, pi majuna bagus. Urang bakal jadi jelema orang kaya sa-Indonesia, Mas. Mah aya atuh gaji sapoe 300 juta mah. Masalahna urang aing modal mimitina ti mana? Tak eta aja masalah mah. Da urang pinter soalnya da pinter, ilmu loba. Duit eueuh. Apa nih eta tadi pan jual bangkong tadi mah. Apa ieu eta mah rencana muter. Pinter, sekolah luhur nya. Senang, gegah, bager, bijaksana. Loba modal mah. Deui atuh ieu. Ayeuna kan usum mok ye. Nya kumaha ye, Mas? Lamun urang mah geus goreng, Mas, moknya loba teuing. Di poe Senin, poe Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, nih ka Minggu pinuh tak mok. Geus pinuh. Jadi pamajikan urang mah kuateun. Da piraku urang nambahan di poe naon atuh Senin geus. Salasa geus. Nih ka Minggu tepi. Kitu udah ngelawe, sok kecil lah. Tapi itu Mas, kumaha ya masalah modalna Mas yeuh. Urang lagi nginjem Mas yeuh. Kan mere ide. Kumaha lamun duit emas nu di imah bukan duit teh. Boga. Boga sabaraha Mas? Ai loba sih teu. Sabaraha tah kira-kira? Kira-kira mah 100-200 mah aya ribu lah. Kieu Mas, dia ide cemerlang, jeung urang pinter Mas, tong keung jelema pinter mah. Moal aya aturan bangkrut. Duit emas urang pake lapan penelitian teh urang teh perlu istilah nama modalnya. Istilah perlu biaya untuk operasional. Kalau apa tadi teh? 100. Nah, iya Mas. Mas dongkap ka dieu diondang ku sorangan. Ngobrolkeun masalah usaha kan udud kue kali gitu can dibayar. Itu bayarkeun lah ka warung. Bayar ka warung heula. Jang modal oke Mas wayahna nginjem ka mok. Tah, poe Jumaah lu mah kosong poe Jumaah. Ngaran Mas mah poe Jumaah mah. Urang mah aya. Tah, tong tarik teuing ngobrol nanya. Poe Jumaah Mas miluan mok. Tong gede teuing Mas 2 juta we. Bikeun ka urang, jang modal operasional deui tuh. Tongkeung jeung jelema pinter mah dijamin atuh. Dijamin. Tadi geus jelas nu 100.000 ya. Bayarkeun kana ieu. Kana udud jeung kali. Daripada cerekan ku warung nya. Mas erana mah. Da urang teh era teh udah pinter ngomongnya. Kumaha tah dina usaha ieu urang teh setuju teu model kitu. Ai masalah itu mah setuju wae urang mah. Asalkan jalannya yang benar gitu mah. Setuju wae urang. Setuju dan halus mah. Idena mah halus. Ayeuna mah kieu we. Ayeuna mah duit tadi bayarkeun heula kana rokok, urang beres heula, urang init heula. Nya. Urang isukan poe Jumaah usaha ka mok. Engke terus kieu nya. Sorangan mah rek modal